Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Hud ayat ka 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda jeung ka kaum Samud. Kaum Samud teh di daerah Hijr al-Madain Soleh. Ahohum dulurna maranehanana. Solihan tegasna diutus ka kaum Samud nyaeta Nabi Soleh. Qala Nabi Soleh nyarios ka kaumna tegasna kaum Samud. Ya qaumi, hei kaum kami. Ibudullaha kudu ibadah anjeun kabeh. Allah wungkul ka Gusti Allah, teu meunang ibadah ka salian teh Allah. Saur Nabi Soleh. Malakum teu aya pikeun anjeun min ilahin tina sesembahan, tina anu wajib diibadahan, ghairuhu salian ti Gusti Allah wungkul anu kedah diibadahan. Huwa ari itu Gusti Allah ansya'akum anu geus nyiptakeun anjeun kabeh kudu diibadah maka dinya. Saur Nabi Soleh. Minal ardi dijieuna anjeun teh tina taneuh atawa tina bumi. Wastamaro jeung Allah anu ngamakmurkeun kum ka anjeun di dunya. Piha tegasna dina muka bumi. Tah kulantaran di muka bumi ieu teh loba setan nu nyeliwuri, berpotensi digoda ku setan walaupun urang ibadah ka Allah. Pastaghfiruhu mangka kudu istighfar hu ka Gusti Allah anjeun kabeh, neda pangampunan tina sagala kasalahan. Sumatubu tuluy kudu tobat ulah eureun-eureun ilahi ka Gusti Allah. Inna Rabbi sanyana ari pangeran kuring tegasna Allah subhanahu wa ta'ala. Qoribun eta anu deukeut rahmatna Allah. Caket pisan Allah teh ka urang teh. Rahmatna oge caket. Mujibun jeung Allah teh anu ngijabah doa urang, pangharpan urang, pamenta urang. Allah mah ngijabah. Saterasna qalu naremalan ieu kaumna Nabi Soleh tegasna kaum Samud. Ya Solehu, hei Soleh. Cenah kitu. Teu make nabi deui da teu sopan. Qad kunta sanyana anjeun bukti. Fina di antara kami teh anjeun teh marjuan. Anjeun teh tumpuan harapan kami cenah anjeun teh gagah ganteng wanian. Soleh anjeun teh tumpuan harapan kami. Qabla hada samemehna aya statement ieu, samemehna aya perintah ieu ulah nyembah ka salian ti Allah, kudu nyembah Allah. Kuring jadi tumpuan harapan teh jadi lemah ari kieu mah Soleh. Saur kaum Samud. Atanahana nah anjeun make nyaram ka kami. Saur kaum Samud. Anak budak kana yen kami nyembah berhala. Kana gen nyembah kami kana patung, kana tapekong. Padahal cenah eta teh maya budu naon perkara anu geus disembah abaunaku bapa moyang kami ti baheula. Wa innana jeung lamun jeung di antara ka anjeun jeung kami lafi bener-bener dina sakin karaguan kami maka anjeun teh Soleh. Maka jeung nyebut Allah hiji sedangkan ya Allah loba kieu ge urang masih kakurangan komodean kur hiji beuki teu ngarti. Saur kaum Samud. Mimma tad'una tina naon perkara anu didakwahkeun atawa diseruna ka kami. Ilaihi kana eta seruan muribin kami jadi gelisah Soleh cenah ieu teh. Mana asa teu bener kitu pendapatna kaum Samud. Saterasna muka kepelintir. Qala ngajawab Nabi Soleh bari sabar yang hareupan kaumna.
Ya qaumi, hai kaum kami, ara'aitum kumaha pendapat anjen, kumaha pikiran anjen, in kuntu lamun bukti kuring, ala bayinati aya di atas kebenaran, aya di atas wahyu ti Allah nu benar, aya di atas tuntunan Allah anu benar, mirrobi ti pangeran kuring, wa atani jeung anu maparin minhu ti Gusti Allah rahmatan kana rahmat ka kuring. Pamayan suruh saha anu bisa nulungan atau mangka saha anu bisa nulungan azab minallahi nu datang dari Gusti Allah in asoituhu lamun anjen tetep nyen maksiat hu ka Allah. Pama tazidu jeung moal aya tambahan nani ti kami lamun nyembah wae kana berhala ghairu tahsyir kecuali karugian tahsir rugi. Jadi lamun anjen tetap nyembah kana berhala saha anu bisa nulungan anjen iwati Gusti Allah. Jeung lamun anjen tetap nyen maksiat hu ka Gusti Allah pamata jiduni nani jeung moal ditambahan ka kuring ghairu tahsir salianti kerugian anu nyata anu besar dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.